Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca deresan orang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-akhawani ari ieu dua dulur al-mutahabbani anu silih mika cinta. Aliyun ari Ali wa Ahmadu sareng Ahmad. Akhawani eta dua dulur mutahabbani anu silih mika cinta. Yazhabani inditu Ali sareng Ahmad ila kola ma'an barina bareng. Wa yarji'ani sareng uwih itu Ali sareng Ahmad min hati itu madrasah sawiyan barina sarua. Wa yata'awanani sareng silih tulungan itu Ali sareng Ahmad tanakeun kawajibanana itu Ali sareng Ahmad. Payutoli'ani tuluy ningalian itu Ali sareng Ahmad durusahuma kana pirang-pirang pelajaran Ali sareng Ahmad fil mangzili di imah wa fil madrasati sareng di sakola. Wa yal'abani sareng ulin itu Ali sareng Ahmad waqtal la'ibi dina waktu ulin ma'an barina bareng. Wa fi yaumin sareng dina hiji poe minal ayyami tina pirang-pirang poe ishtaro meser saha Aliyun Ali nuskhotaini kana dua buku min kitabi tina kitab al-akhlaqil banina tegesna akhlaqul banin. Pasa'ala tuluy naroskeun itu Ali abahu ka bapana Ali qailan barina ngucapkeun ya abi hei bapak kuring tafadhol mangga akhbirni ngabejakeun anjeun ka kuring aina eta di mana akhi ari dulur kuring Ahmadu tegesna Ahmad. Fa inni mangka sayaktosna kuring uridu eta ngamaksud kuring anda kana yen mere hadiah kuring ilaihi ka Ahmad nuskhotan kana salinan min hadzal kitabi tina ieu kitab. Papariha tuluy bungah saha abuhu bapana Ali jiddan kalawan banget. Wa akhbarohu tuluy ngabejakeun itu abu ka Ali bi anna akhahu kana sayaktosna dulurna Ali fi hujratil mutolaati eta di kamar belajar. Padzahaba tuluy indit saha Aliyun Ali musri'an halna anu gancang ilal hujrati ka kamar. Fa iza mangka dina nalika na zahaba akhuhu ari dulurna Ali yuroji'u eta ngabulak-balik itu akhu durusahu kana pirang-pirang pelajaranana akhu. Pasallama tuluy macakeun salam itu Ali alaihi ka akhu wana walahu sareng nyerahkeun itu Ali ka akhu anuskhota kana salinan wa huwa bari ari Ali mubtasimun eta anu mesem masyururun tur anu bungah. Pataqabbalaha tuluy nampa kana itu nuskhoh saha Ahmadu Ahmad syakiron barina anu nganuhunkeun li akhihi kadulurna Ahmad ala hadiyatihi kana hadiahna itu Ali asaminati anu berharga. Tsumma qaddama tuluy nyerahkeun saha Ahmadu Ahmad li akhihi ka dulurna Ahmad Ali tegesna Ali sundukon kana kotak latipan anu leutik lihip dil marosimi pikeun ngaraksa patlot bahwa bari ari itu Ahmad yaqulu eta ngucapkeun Ahmad
Wa hadhihi sareng ari ieu hadiyati eta hadiah kuring laka pikeun anjeun ya akhihil ajizi hei dulur lalaki kuring anu mulia. Pasurro tuluy bungah saha Aliun Ali kathiron kalawan loba min akhihi ti dulurna Ali. Wa pariha sareng bungah itu Ali bisunduki ku kotak. Wa syakarahu sareng syukur nganuhunkeun itu Ali ka Ahmad. Wa syakarahu sareng nganuhunkeun Ali ka Ahmad alaihi ku itu sunduk. Walamma sami'a nalika ngadangu saha al ustadu ustad bi kisotihima ku kisahna itu Ali sareng Ahmad. Pariha bungah itu ustad min humati itu Ali sareng Ahmad ghayatal farohi kalawan panungtungan bungah. Wa madahahuma tuluy muji itu Ali sareng muji itu ustad ka Ali sareng ka Ahmad amamat talamidi di payuneun pirang-pirang murid. Wa qala sareng nyarios ustad ungzuru kudu ningali aranjeun kabeh ayuhal auladu hei pirang-pirang budak ila aliyin ka Ali wa Ahmada sareng ka Ahmad ma ari naon as'ada anu eta anu ngajadikeun bagja ieu emak huma ka itu Ali sareng Ahmad. Fakunu mangka kudu jaradi aranjeun kabeh jami'an kalawan sakabehna mislahadaini saperti ieu al akhwaini dua dulur lita'isyu supaya hirup aranjeun kabeh pisaadatin dina kabagjaan wahanain sareng katenangan. Wallahu a'lam bishawab.